karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sempat ngajawaban anu tadi ngarokok keneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi iqamatil hujjajiddin wa akramal awliya'a biduhuril karamatil khawariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khasaman sya'a min atba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala minhajihil qawim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fil Qur'anil azim syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratil mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a liman faka'annama zaroni wa man zaroni faka'annama zarallah wa man zarallah fa ma'wahul jannah. Wa qala al ulama wa innama syarful ilmi li kaunihi wasilatan ala taqwa alladhi yastahiqu bihil karamatu indallah wa sa'adatil abadiyah. Wa qala al ulama man ma wasala man wasala illa ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Pertama-tama anu kusim kuning dihormati keluarga besar almarhum al-maghfurlah Abah Haji Abdul Ghani bin Abah Haji Mustafa, para putra putrina, para cucu-cucuna anu kusim kuring dihormati, mudah-mudahan sadayana ditambah-tambah keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah panjang yuswana serta jembar rezekina. Oke, mudah-mudahan sadayana keluargi almarhum al-maghfurlah sebagai keluarga besar Abah Haji Abdul Ghani bin Abah Mustafa, mudah-mudahan sadayana ditetapkan, dikiatkan
tina perjalanan-perjalanan keistiqomahan Syekhuna Al-Mukarram, sehingga sadayana keluargi mudah-mudahan sadayana dipaparinan keluarga anu sakinah mawadah warahmah, amin ya rabbal. Oge teh heula kasadayana para penitia, para alumni anu alhamdulillah, para alumni anu perantos ngagerakeun, anu perantos mengingatkan kasadayana para alumni atas jasa-jasa Al-Mukarram kerwaktos keberjuangan di alam dunia mantena tanpa lelah, mantena tanpa susah karena menyukseskan para santri-santrina. Maka alhamdulillah dina waktos ayeuna berjalan tos 25 tahun Abah Haji Aning Abdul Ghani ngantunkeun, kirana para penitia setiap tahun tante yang ayakeun haulna setiap tahun teh alhamdulillah ngayakeun haul setiap tahun. Bagai simkuring santri lamun henteu partisipasi ngadukung kana haulna Al-Mukarram rada kabina-bina, sebabna santri mah ai keur waktu di pasantren mah ngahidmahna sajabat ti elmuna dicokot, soroganana unggal poe, kadang-kadang kotokna ge dicokot ku santri mah. Bener teu Bu? Komo jantung nama di belah dieu, komo kalapa nama, kalapa kiai kalapa aing, jantung kiai jantung aing. Nah keur waktos pesantren anu masya Allah keribuhan, kestabahan, kasobaran Al-Mukarram, tapi alhamdulillah di mana kala ayeuna diayakeun haulna anu tos 25 tahun, para alumnus, para alumni aktif ngayakeun nyaeta haulna ka Al-Mukarram Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan sadayana para alumni sing ditambah ilmuna anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para penitia anu ngagerakeun perjalanan mengingatkeun kasadayana para alumni-alumni nusanes, mudah-mudahan mantena sing dipeparinan istiqomah anu lebih istiqomah. Para santri-santrina, para alumni mudah-mudahan sing ditambah-tambah jembar rizkina ku Allah Subhanahu wa taala. Ilmu anu parantos dipetik ku para alumni berwaktos jeneng Al-Mukarram, mudah-mudahan sing bertambah manfaat muga Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin Al-Mukarram keur waktu hidupna itu orang ngaburu ke Al-Mukarram sebagai membangkitkan kehidupan orang untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayana guru untuk membangkitkan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melatih diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ayana seorang guru kamana nasib urang. Geus alhamdulillah manusia di zaman-zaman ayeuna tanpa ayana guru agama, tanpa ayana guru anu mengenalkeun ka Allah Subhanahu wa taala, sanajan sampai sarjana moal mangkat bermanfaat keur pikeun ka bawa ka akhirat, tanpa ayana nyaeta dukungan ti guru, tanpa aya bimbingan ti guru. Maka insya Allah para alumni anu geus ngajujurkeun, anu geus ngorbankeun harta katu tanagana, insya Allah guru urang bimbing ka urang selami hirup dugikeun ka akhirat akan dipertanggungjawabkeun insya Allah. Oke, alhamdulillah anu kusim kuring dihormati para alimin ulama anu perantos nampak hadir dina ieu tempat kanggo partisipasi ziarah ka Al-Mukarram. Para alimin ulama anu setahap simkuring insyaallah sadayana nganiatan ziarah, mudah-mudahan anu kusim kuring dihormati sing ditambah kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alimin ulama anu ayeuna aya mudah-mudahan menjadi mutiara kanggo masyarakat anu aya di waktu ayeuna, sebab tanpa ayana ulama anu partisipasi
kerbikeun ngadukungna kana agama, kerbikeun mendudukeun kana agama anu aya cilaka sadayana. Mangka ulama sebagai indung kandung masyarakat, mangka ulama sebagai indung kandung masyarakat kerbikeun mengingat masyarakat urusan bimbingan agama. Insyaallah itu ulama sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap kasadayana masyarakat anu hadir dina ieu tempat, baik tokoh masyarakat, para RT, para RW, para ibu-ibu, parawan sadayana anu kusim kuring dihormati. Mudah-mudahan sadayana kehidupan urang di masyarakat, kehidupan urang selama ieu iringna nyaeta partisipasi ngahadiranna kana ieu acara haul Syekhuna Al Mukarram, mudah-mudahan tersirat kekeceretan ku rahmat magfirah, kekeceretan ku al barokah anu aya di Kampung Bongkok insyaallah. Para kasepuhan sadaya, pertama-tama tisimpuring ka sadayana masyarakat, ka para alimil ulama, ka para alumni, wabil khusus keluarga besar almarhum almarhumlah Mama Haji Abah Haji Abdul Ghani bin Haji Mustafa. Simpuring pertama-tama kasadayana nyuhunkeun lumbur pamaklum Jembar manah pangampura tina samudaya kelepatan dohir sinarang batin. Semantos awina ayeuna anu kakarak ningali kasimkuring ayeuna mungkin terasa asing, tapi sanes satu acana pencakaki kasadayana. Simkuring upami diwartosan kamari ku kandun titah ka dieu simkuring teu tiasa nanaon, simkuring teu tiasa ngaos, tapi begitu diwartosan ka dieu aya haulna ka Syekhuna Al Mukarram Al Maghfur Abah Aning, simkuring tergugah hati, mudah-mudahan kenging kabarokahan ti Al Maghfur lah. Sebab mana upami sementawis tadi can pencakaki mungkin terasa asing. Simkuring Haji Ahmad Rifai anu kawitna ti Kampung Duku Gunung ama hajian tapi eta bapak gede kula nya. Apa Pak Haji? Mohon Pak Haji Dayat eta kakamisan kula Bapak Haji Dayat. Dia dipoto cenah kolot keneh Haji Dayat jeung kula mah eta padahal nama, tapi cenah aya geus kolot sia atuh kula mah lain kolot pedah janggot madong geus putih jeung kumisna kitu. Sabenerna mah umur mah ora keneh kitu nya, hate tapi mah ora keneh ge hatena. Tapi alhamdulillah. Tah jadi simkuring ieu asli ti tesan ti Dukuh Gunung. Apal ka Dukuh Gunung mah apal ka Dukuh Gunung mah nya teh tah bajan tapi bapak gede kula. Laju ka dituna urang mana asalna Bapak Kolot Jahidi asalna urang Pasir Kembang. Itunya urang Pasir Kembang. Kula ayeuna cicing di mana di guha di belah ditu nu mantap gede-gede kula leutik bae ka kuari. Gitunya cicingna ge di guha. Doangna cicing di guha ieu karak muncul ka dia. Atuh tadekeun gede-gede leutik bae tibarat teh sagede kieuna bae kula. Ngan kula males teuing sanajan leutik ge anak mah loba ieu 11 anak kula mah. Alhamdulillah 11. Di tahun 84 kula ngumara di guha. Ai guha ngaranna murna guha tapi ai daerah nama kota tibatan ka dieu makam mana bae teh jarona jalan ti ora tok kitu-kitu bae. Akur kula keur maafkeun nganterkeun ama hajian tapi jalan kitu keneh bae. Kamari keur maot mak iyok jalan kitu keneh bae. Kuari masih kitu keneh bae. Kula balik mamikiran kumaha bae nu disuruh teu nyanon eta mobil. Ya Allah. Ieu di daerah Maja anu deukeut kana pusarna Rangkas Bitung. Daerah pula dibelah disebut di Gua Kidul Kecamatan Muncang Desa Ciminyak. Geus teu mangih jalan kitu ka sawah bae geus kapindok ayeuna ka belah ditu mah. Tanyakeun tuh ka kandun. Geus ieu moga-moga urang dia jalan agak dibangun palurah gitu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cok lurah aing ge teu bisa ngabangun maya wa ti dituna mah rorojok keuna aya ti dituna 5 miliar ayeuna ti pusat insyaallah. Bener atau bener? Mupakat urang dia lamun dibangunkeun jalan sanggeusna simkuring ngaos ka dia jalanna dibangun mupakat tah henteu. Barokah tah henteu Abah Haji Aning barokah. Mudah-mudahan kabarokahan Abah Haji Aning setelah urang ngayakeun haul anu ka-25 na segera jalan ka Bongkok itu cantri lemur santri caringin santri eta geus dibangun ulah kitu bae tibarato kurang makarunya boga mobil anyar mun mantong
karunya eta mun boga mobil anyar kuda ge mobil geus kolot hook dibawa ka dieu lain namun lain nyaho ongkosna gede maka dia kandun amplopna gede kudu hulap eta sabenerna mah eta ani mah kumaha kandun bae tapar kasepon sadaya sim kuring datangna ka dia hampura tante ya dihampura ku sadayana dia aku tante dia aku leusteung dia aku ge komo kuning ini mah daek jasa dia kuna itunya alhamdulillah para kesepuhan sadaya satu-satunya kebahagiaan mangga urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna alhamdulillah urang sadayana ayeuna tos dipaparinan nikmat keimanan keislaman ku Allah Subhanahu wa taala anu komo ayeuna sim kuring tentang ngabahas kamari keneh waktu perayaan di Munjang sim kuring nyambutnya eta dina hari ulang tahun ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia. Urang ngarasa tante urang dia merdeka ngarasa tante ngarasa merdeka tante urang bongkok tuh jalan rombeng bohong merdeka baik coba lamun awewe nya geulis mawa motornya eta sekupi aya barang masukuna nyokor ka handap nyoker-nyokeran nya tah ieu para kasepuhan sadaya urang di zaman ayeuna ulah po kontrak mangga sanggakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu kahiji urang tadi syukur karena atas tertinggalna meninggalna guru urang sadaya tos 25 tahun tapi alhamdulillah para putra putrina mantuna cucuna masih bisa memperjuangkan anu sangat tahan banting kapungkur memperjuangkan para alumni memperjuangkan putra putrina alhamdulillah dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kadituna sing tambah barokah mangka kaleresan ayeuna urang menyambut hud hari urang tahun kemerdekaan Indonesia nyaeta anu ke-80 tahunna sakieu ge merdeka alhamdulillah ulah gara ngomong jalan tapi na merdeka bae geus gitu ngomong kabehan merdeka jalan butut ge merdeka komo lamun jalanna bagus mah merdeka ya sa alhamdulillah tapi tina kituna ulah lepas sanaos bari ieu dibanding ejeng indung urang ejeng nenek moyang urang baheula di 80 tahun kaditu anu ngarasakeun zaman jajahan sebelum tahun 45 Masya Allah kuda harge hayang Masya Allah neuk ibadah ge gati neuk masantren ka Serang leumpang suku neuk masantren Karangkas lempang suku neuk masantren kamada lempang suku urang karak 15 tahun ti gubragna kemerdekaan tahun 45 lahir tahun 62 lempang masantren ti duku gunung Kacisalak lempang ti Cisalak nungguan power baheula eta geus merdeka ayeuna mah alhamdulillah sigana aya angkot banggeus datang ke Cimbebe nya alhamdulillah tageus urang anu wajib disyukuran pada nikmat ya Allah Subhanahu wa taala karena urang ayeuna kemerdekaan mangka ceuk Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an syakirul li an'ami ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi manusia ia anu dituntut ke Allah supaya ngarasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam bidang apa yang harus kita syukuri di anumihi pada nikmat-nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita. Semua mungkin punya perasaan nikmat yang dianugerahkan bukan merupakan makanan yang empuk, bukan makanan yang enak, bukan sesuatu kendaraan yang mewah, bukan gedung yang agrong, tapi semata nikmat yang paling anugerah adalah nikmat iman dan Islam. Anu jelema geulis nikmat tante, anu jelema geulis dibere nikmat tante, geulis tante teu nyaho teu nyaho. Jelema goreng dibere nikmat ku Allah nikmat tante nikmat sebab jalma mah panggoreng-gorengna laqad khalaqnal insana fit taqwim
panggoreng-goreng na manusia dibanding jeung satu hewan masih ganteng keneh manusia. Alhamdulillah urang masake ge nikmat. Teh itu nikmat anu kahiji anu wajib kurang disyukuran kana nikmat Allah. Manusia diberi anggahota anu saperti ayeuna, lalaki dijadikan ayeuna lalaki syukur dijadikan lalaki, awewe dijadikan awewe syukur jadi awewe. Jalma anu beunghar diberi kebeungharanana banyak duit, lubak liuk, lubak libuk, loba lauk ngelayah di tengah imah, si caprik aya di pipir, si cabruk aya di kolong, itu ngaranna nikmat. Itu wajib kudu disyukuran. Jalma anu boga ilmuna anu dimiliki diteteskeun ku Allah diwariskeun ka urang. Al ulama warasatul anbiya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita syukuri nikmat yang telah anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang pikeun anu katilu, nikmat jalma jadi pejabat pun nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, harus patut disyukuri nikmat atas kejadian pejabat. Maka semata-mata kadang di mana manusia menjadi pejabat, kadang udah menjadi orang kaya, tapi upamiku orang dipandang jabatan hanya sebatas titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang hayang keneh ngajabat, begitu milih lurah deui geus teu kapilih harita keneh. Akur eta akur. Kadang-kadang jelema anu geus usahana sukses, tapi kadang-kadang kesuksesan henteu datang kana maut, di mana manehanana majeuna hayang keneh usaha, bangkrut usahana ti heula. Kadang manusia geus dibere dunia kaya usaha jalan anakna badung main narkoba. Itu geus luar tina nikmat anu teu disyukuran ayeuna urang. Wajiblah syukur mengbeungkeun diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah geus apapun yang dihadapi kita, adapun yang diamanati Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa raga maupun merupakan harta kekayaan, itu nikmat cagerna nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kacageran anu mantak disebut nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak sanajan loba duit, kadaharan mewah, geus dibere penyakit, geus dibere ku Allah penyakitan darah tinggi, eueuh nungunah kadaharan kabeh ge, lamun bae geus dibere penyakit. Satu-satuna nikmat anu ku urang disyukuri adalah nikmat cager badan. Alhamdulillah. Jelema loba ayeuna duitna loba, kadang-kadang barang dahar gorengan geus teu beunang ngadahar nya. Baso teu meunang ngadahar, komo seblak mah aya di usim seblak aya usim seblak aya. Awewe bae loba nu usim seblak mah, lamun geus nyeblak awewe bae. Zaman ayeuna mah keleh teh ku awewe mah, usim seblak pangramena dina eta tukang seblak awewe. Nu main bola ge awewe aya. Jadi aya minggu lah awewe. Keur lesma kabehan keur pilek ayeuna sadunya karesepan ku main bola kabeh, leusteung keur sehat. Kumaha nanya ka kiai eta masalah main bola kumaha kiai? Ceuk kiai hong aing resep deui. Kiai teh bener. Nanya ka santri, kumaha santri main bola? Aing resep sarua bae, balah kan sok aya diadukeun ayeuna. Klub santri belah kidul jeung klub santri belah kaler ngadu main bola. Aya di hadir aya. Nah itu para kasekuan sadaya. Da itu anu semata-mata keur pikeun dinikmati kurang anu lolobana ayeuna. Sebab awe mah yang iideun bae anu main bola kurang kamari ngaji jeung ibu-ibu. Pang teu pantesna ceuk ulama anu jangan main bola awewe. Sebab naon awewe muda-muda bola anu dihareupeuna aya gunung dua, bola muda hayok ipikir-pikir liprik anu dua saduana eta. Akur eta akur. Coba eta lamun katembak bola eta nu sabeula Gunung Sopa jeung Marwah, ya Allah kumaha makarunya. Geus ku Allah Subhanahu wa taala teu dianjurkeun ge eta main bola bisi katembak ieu na buyeuh padahal mah eta. Gitu. Nah, aing geus bubuh isantri mah, bubuh ieu mah cenah ge. Ya mah sanggara kadang-kadang deui nu kakancehan ku bola mah buku mantas tahajud ge nonton bola mah anu juara dunia ieu. Itu aya kana gitunya. Nah, ngan ayeuna urang ibu-ibu nikmat ibu-ibu, lamun didasarkan ibu-ibu di zaman ayeuna ya Allah mung katingaleun. Nanggeus ibu-ibu nanaon ge ibu-ibu pangajian anu loba ibu. Bener di Bongko kaya pengajian ibu-ibu aya.
Haji Maksumnya di magahananya pengajian ibu-ibu seueur sok make tiung aing ngaji sok make tiung aing rek main bola ke ditunda lempang KBRI komo lebah nyokot bansos ma PKH ibu-ibu kabeh anu nyokotna lantaran lamun dicokot ku bapak-bapak bisi pahili ibu-ibu di BRI ngantri akur belah dia akur ngan lebah kelehna kamari pula di klinik eta di klinik aya jelema 40-an awewe 38 lalaki ngan kurang dua jojos jala awewe kabeh di rumah sakit meureun ge tatanggana kabeli TV kabeh bener eta bener. Coba ge perhatikeun ku ibu-ibu lamun di rumah sakit eta anu lobana awewe gunana eta awewe naon sababna awewe mah atuh batur meuli emas awewe pangeulaan geuring nalika keur pengajian awewe memeh neuleuh wajah kiai anu dideuleu leungeun batur heula aya emasan ta eueuh kitu teu moalah insyaallah moalnya nek naon urang lemas batur dibikeun moal jeung dibikeun ku urang teu bisa dijualnya. Nah, jadi lebah dinya ieu nasib awewe lain bae nasib goreng tapi rahmatan lil alamin sebelum rasulnya eta diutus awewe sangat tersisihkan awewe sangat hina sebelum rasul diutus tapi setelah ayeuna awewe bertambah bahagia di pelajar-pelajar pesantren anu di pelajar pesantren anu menang juara ayeuna baik dina tahfidz awewe anu nyaeta ngaranna anu awewe anu berpartisipasi awewe anu motivasi alhamdulillah berkreasi awewe loba itu otakna di zaman ayeuna geus loba anu boga menang priasina nyaeta awewe mantap urang ibu ulah tanggung ulah kecewa Allah diberi anak lalaki mudah-mudahan salurkeun anak lalaki anu sesuai jeung kalalakianana sampaikeun ka anak urang menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuntut ilmuna siar dunyana akhirat ulah katingaleuan anu gaduh putra awewe leusteung gaduh putra awewe sebab awewe anu ayeuna menjadi awewe seueur anu awewe jadi juara dina pengajian tahfidz anu jadi tukang naon anu jadi tukang naon awewe loba anu jadi KTK gen loba awewe bae geus para kasepuhan sadaya alhamdulillah urang ayeuna nalika diganurgai wa Allah Subhanahu wa taala anugerah gaduh putra yuk eta putra urang sebagai amanat daripada Allah Subhanahu wa taala sebab sementawis ayeuna urang memikirkeun kaluhur mikirkeun orang tua kaluhur memikirkeun guru kaluhur memikirkeun anu berjasa-jasa baik ka urang seueur anu berjasa baik ka urang lain hanya sebatas orang tua bae lain hanya sebatas guru baik tapi kadang-kadang tetangga pun anu berjasa baik ke orang itu anu kudu disyukuran kurang sebab jalma anu langsung syukur ke Allah tanpa bersyukur nama lam yashkurin nas lam yashkurillah apabila manusia kanu berjasa henteu mengabasakeun syukur mangka sarua jeung henteu syukur ke Allah Subhanahu wa taala takus pada intina anu ayeuna ngayakeun haul anu ayeuna ngaliung di dieu insyaallah urang sadaya partisipasina anu hadir di dieu ngarasa bahagia merasa bunga ku ayana almarhum ayeuna nyaeta di haulan ku para keluargana ku para alumnina urang dieu anu dongkapna hadir baik ibu-ibu bapak-bapak para santri termasuk ziarah urang ka Syekhuna Al Mukarrom insyaallah sebab mana urang ziarah ka kiai ziarah ka alim ulama simpuring tadi lebah waktunya eta di dieu neuk dikir suganti aku panitia teh dibawa ka ditu horeng dibawa ka ditu suganti neuk dititah dahar horeng henteu nya tadi itu pula tadi begitu di dia dikir atau panang dibawa kaji dijauhkan dikir alhamdulillah simpuring tos ngalaksanakeun ziarah ka almarhum itu Abah Haji Ani Abah Haji Juhri sebab Haji Juhri itu sebagai sanad ilmiah daripada Abah Haji Sardi simpuring banyak sekali keuntungan nya banyak keuntungan silaturahmi nya banyak keuntungan petepang laun petepang wajah jeung sadayana masyarakat mudah-mudahan
anu aya di dia sadayana termasuk manzaro aliman pakaan nama zaroni sahajalma anu ziarah ka seorang alim mangka sarua jeung ziarah ka kaula ceuk Kanjeng Rasul. Wa manzaroni pakaan nama zarallah apabila manusia ziarah ka aing sarua jeung ziarah ka Allah. Mangka ziarah ka Allah lain ziarah memacakeun Fatihah, ziarah ka Allah adalah bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Itu namanya ziarah. Sedangkan wa manzarallah pamawaul jannah sahajalma anu ziarah ka Allah mangka pikeun pengisieunana adalah urang kembalina akan kembali ke alam surga. Ibu hayang ka surga kabehan Bu, hayang. Hayang teh ibu belah dia ka surga hayang. Hayang sarua bae bapak baga hayangnya urang mah hayang menang hayangna we ageuna kumaha Allah mah nu ngaseupeunnya tapi urang mah anak ka surga mah ulah hayang-hayangan tapi mudah-mudahan ulah diasupkeun ka neraka urang dieu kabehan amin. Karena ka surga mah urang mah teu layak tapi mudah-mudahan urang dieu kabehan anu hadir ulah diasupkeun ka neraka urang mah teu hayang kana surga mah tapi ulah diasupkeun kana neraka. Pinter tah henteu Bu eta nyarios kitu pinter henteu bapak-bapak pinter karena surga mah teu hayang tapi alim ka neraka mah itu cok omongan baheula anu dibaca ku bahayani ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril himi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bin azimi dur Gusti abdi teh sanes ahli surga namun henteu kiat nahan panas neraka mugi Gusti kersa ngahampura dosa hampura dosa di anu ibu-ibu bisa anu khotbah Jumat bisa ilahi lastul ya menang di mana ya ibu-ibu ya paneta mah doa ilahi lastul mah doa mantas Jumat mantas maca samiyah maca ilahi lastul tulir ibu-ibu di dia bisa neta ilahi lastul bisa di mana Bu menang ti pangaji nu manta kadang-kadang kunana ibu bisa ilahi lastul firdo ai bapana teu bisa ilahi lastul firdo naon sabna nu manta bapana teu bisa ilahi lastul firdo karak beres assalamualaikum Jumaah geus kabur mana hayang kapang ilahi lastul firdo bener pa bener nyinggung teh lain nyinggung lain ngahalokeun tama gitu. Jadi tugas maca ilahi lastul firdo adalah bapak-bapak nalika mantas Jumat maca sabiyah Fatihah 7 kali kulhu 7 kali falak dina 7 kali terus maca ilahi lastul firdo terus maca Allahumma aghnini mangka ganjaranana anu daek maca ilahi lastul firdo datang ti awalna sabiyah ganjaranana sabinggilangan anu iman ka Allah Subhanahu wa taala tumpak kata jalma anu daek nyaeta maca ilahi lastul osok dia dibaca di masjid bagus osok teu ai ibu-ibu nu ngajawab ibu-ibu mah tara Jumat ting bapak anu kudu ngajawab osok tante Pak yang dernak di dia badani dia mah ulah nyaho di belah dia mah di dukung gunung bae ge aya kadang-kadang ilahi lastul cenah ulah dibaca langsung ngadohoran jakeuna loba ngadohoran ilahi lastul dibaca henteu ngadohoran henteu nyaho di wong mah teh nyaho kitu teh nyaho henteu sarua eta sarua nyaho kula ngadenge di dieu mah kabeh kitu pasini bae jeung ieu naon ngadohoran nakeun namanya ngadohoran henteu ngahujahan ge kitu orang mana ngaluarkeun hujah sapoe genep waktu intina kiaina mung ngadohoran poloon jasa gitu
maaf ya, maaf kesadayana aturan iman senal ngadohoran kudu urang lajur mah ieu mah pake komentar mangkas Jumat ulah ngadohoran ba'diyah bae cenah ba'diyah bae ba'diyah henteu ngadohoran henteu naon sababna geus itu nyaho mah tuturkeun kiai na bae di dieu lamun kiai na ngadohoran geus tuturkeun akur eta akur kumaha ceuk kiai di dieu bae nu mawa ai kiai ngadohoran ai kiai teh ngadohoran alhamdulillah ringan gitu tengah dohoran alhamdulillah akur kiai tengah dohoran kiai ka surga kula hayang ka surga kiai ke neraka embung kula mah kiai teh nu ka surga neraka gitu kan akur eta akur geus urang mah teu kudu bingung cek kula menjadi masyarakat mah geura tuturkeun bae kiai ngadohoran ngadohoran kiai teu ngadohoran geus kapileun lukur nyenjahang adis teu nyaho bujah teu nyaho ieu mah maneh ngadohoran jelok pas saya bae kiai santri-santrina ieu mulah ngadohoran jaharam itu ngadohoran padahal ngadohoran mah tambah ilahilas tulil firdosi ahla wala aqwa ala nar jahimi geus tadi urang lain beungeut urang pi surga tapi urang teu hayang ka surga mudah-mudahan ulah ka neraka amin ya Allah ya robbal nah sebab nu matak nyeres kitu ngendua kembalina hiji kembali ka surga kadua kembali ka neraka di mana eta ka surga jeung neraka di alam kubur heula tadina di kuburna mah kabeh asup ka kubur kabeh sepit ka kubur seperti itu urang teu bisa ngajangkau anu begitu maut jalma di alam kubur ieu ahli pirakaeun ieu ahli pisurgaeun yang penting mah urang mah di mana asup ka alam kubur manusia di adanan di komatan hanya sejengkal anu sakitu satangtung jeung sababar luhurna hanya 70 cm atau 80 cm lebarna kabeh rata bae ngan di duku gunung aya kieu cenah ge lamun jalma teu boga duit cenah di duku gunung mah sok nogag cenah nguling kuburna ge ulah pohon amat ieu kana duit teh lupatna nyaho di Bangkok aya tau eta eueuh di Bangkok nya cenah di duku gunung malah cenah meueuh duitan cenah nogag kuburanna ge cenah horenganan kumaha cenah kurang duit cenah ulap ngali kuburanna ih eta mah babasaan bohong bala nama bohong insya Allah di alam dunia ulah geura dibasakeun gitu itu mah cek preman dibasakeunna selagi aya kiai selagi aya santri tanpa kasih-kasihan tanpa pilih-pilihan anu boga duit nu boga duit kumaha aja kudu dikubur setuju henteu setuju yang kudu pemilihan anu boga duit maut anu teu boga duit modar ulah jauh dulur urang teu boga duit kabehan mantap ulah ada beda penyedekan di ditu kamari ulah jadi tempur sebagai MUI di kecamatan Muncang cek sawareh cenah ieu ulah make sholawat sebab nengkeun yatim cek sawareh ulah make sholawat nengkeun janda kabeh ge anu maot laki meninggalkeun janda Pak kabeh ge nu maot laki mah kabeh ge ninggalkeun janda cenah meninggalkeun janda cenah ulah disolawat cenah solawat eta cek abah uci ge naon dibuang mudop pileh mudopna diayakeun mudop pilehna naon musolawat eta pada nama kafaratul lisolawat ngiparatan kana salat anu katinggalan lamun boga urang jeung pikeun ngiparatanana atuh ieu boga melejuna malah asal kanguru bae nu dibere bulan mandian akur eta akur kumaha kabehan santri surak-surak anu maot dak bakal menang solawat barang labadinya teu boga duit urang teh disolawat tenang santri ulah kecewa kayak aya deui nu menang duitna alhamdulillah itu setuju tak setuju ih bakal maut urang kabehan ge bakal kabehan ini bakal maut pokona dina kalangan maut lamun di dunia nalika maut geus teu aya santri anu tadina ngahiji santri anu teh ngastrol nalika maut geus teu aya kiai-kiai lembur eta maut loba maet pabalatak dengekeun ngomongan Haji Mbai moal teu pabalatak lamun di hiji lemur geus teu aya santri kukut anu henteu aya santri salapi anu geus teu aya para kiai-kiai anu teu dituna hanya pagaweanna tingkahna anu hanya mengikuti pagawean Allah Subhanahu wa taala loba jelema tampana santri tampana alim ulama insyaallah bangkrut kehidupan anu semacam kitu nek orang maut bener Pak maut kudu make kieu maut bener teu ieu ngagutkeun kiai lain kula mah bodo amat teu bikin kulos cukup lagi boga lambur kitu sok kiaikeun di dieu nya makot maut kudu make kiai nu kawinan kudu make kiai ayeuna nu kawinan kadang-kadang urang bongkok menangkeun urang Bandung urang bongkok menangkeun urang Tangerang urang bongkok menangkeun urang ditu urang belah kidul selatan
Eta lebah dinya ai tadi henteu belajar makana patemu kieu Pak nalika aya jelema dalun make dasi sieun minggir kabeh ge. Sieun mung hadepan mung nemonan. Tapi santri nu leutik nu gede di layanan ngan wayahna kudu ngarti ka santri. Ai serah uang 50 juta ai mere santri 100.000 pating tore eta lemet amat cukup. Akur. Ai nu kawin mah nu kan tulang ngadeng kamari di Cisoka. Ngadeng di Cisoka. Eta cenah mas kawinna cenah 1 kilo jeung 200 gram. Allah karim. Eta kula ngawinkeun, aya teh sabaraha duit nileuna, aya barang ngawinkeun ka kula ngan mere 1 juta. Ih cenah kabina-bina teh. Atuh 1 juta ge gede tibetan kula masuk di ditu ngawinkeun mas kawin anu ngukur 5 gram. Atuh sarah uangna 20.000, aya merena duit ngan saukur 50.000 ka tukang ngawinkeun. Gede nu 1 juta tapi kesyukur bae manusia mah pane. Tah itu para kasabuan sadaya. Geus insyaallah semangat urang hidup di lembur aya kiai semangat teu semangat insya Allah lesting ai kiai karak menangkeun bola bae mah kiai main bola los lah jeung ngejeungna leuwih nama itu kadang-kadang komo lamun kiai nyandung mah kiai nyandung mantak nyandung ge kiai aing gitu man anu mantak nyandung ge kiai itu mana eta lamun kiai nyandung berabe pan kita ulah ngabong mah ngabong tiul lah apa ngomong ceramah koreng tilir kan gitu nya. Nah gitu para sebuah sadaya. Tapi insyaallah urang ayeuna kehidupan tetap tampakna dimanapun alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memulai kurang hormati kurang para alimil ulama berhirup hormati dengan hirupna geus maut hormati hirupna geus mautna sebab ma wasola man wasola illa bil hurmat masakoto wa man sakoto illa bitarkil hurmah moal jalma hasil maksud moal jalma berhasil sagalana terkecuali kemuliaan ngamuliakeun ka kiai ngamuliakeun ka orang tua ngamuliakeun ka guru insyaallah lamun jalma ngahormat ngamuliakeun meme berangkat ka indung bapa heula meme berangkat ka kiai Abdul Ifadah aula min abil wiladah aing sebagai guru aing laula murabbi ma arabtu rabbi lamun teu aya anu ngurus neuk dikumahakeun nasib aing terbekeun ibadah lamun aing teu boga guru alhamdulillah masih boga guru najen baheula guru dengan syukur di Sosompang alhamdulillah itu laula murabbi ma arabtu rabbi lamun teu anu magahanna syahadat ge moal bisa bu bener teu lamun teu anu magahan mah eta urang maca syahadat moal bisa bener teu geus urang ayeuna bacakeun sukula di mana ka ibu-ibu ngajak di mana paminggu ngajak ka ibu-ibu ayu urang sadana bebarengan bakal kembali baik anu subur anu mahmur anu masakat anu tegablek anu kumaha tetep kembali na urang anu jadi nilai adalah keimanan yang ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Geus urang sadayana mangga maca lamun dibacakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu adalah orang muslim maka perkuatkan agama insyaallah dengan agama cumerlang insyaallah cacakan abah aning boga ilmu lamun abah aning gaduh ilmu teu diragakeun ka anak henteu aya neruskeun teu aya anu teruskeun perjuangan ibadahna teu aya anu neruskeun perjuangan akhlakna tina akhlak abah aning adalah akhlak ulama begitu anakna ruksak akhlakna kabeh mangka itu abah aning berarti kehidupanna gagal. Tapi alhamdulillah abah aning ayeuna keur mah manehanana alumnina seueur para putra-putrina alhamdulillah bisa meneruskan perjuangan anjeunna mudah-mudahan tapaul ka abah aning urang sadayana kehidupan anak urang putra-putri urang sing dijadikeun putra-putri anu berilmu amin ya Allah ya Rabbal magi naon para bapak anu mantap urang tawasul tadi dengan abah aning urang boga ilmu gaduh anak hayang boga ilmu teu aya ancaman keur pikeun muslimin anu paling parah apabila manusia keluar di muka dunia apabila manusia ninggalkeun ka alam dunia ninggalkeun anak teu bisa maca Fatihah jeung teu bisa maca syahadat sebab jeung keterangan asyadun nas adaban yaumal qiyamah man taraka ahlahu jahilan
pangrosana siksa jaga depoe kiamat adalah manusia anu maut ninggalkeun anak dengan keadaan bodoh, teu bisa keur pikeun ngarukunkeun rukun salat, teu bisa keur pikeun nartibkeun rukun wudu, teu bisa keur pikeun maca Fatihah. Naudzubillah min dalik. Geus perjuangkeun di zaman ayeuna para kasepuhan sadaya, silahkan anak urang dek dijadikeun sarjana ekonomi, sarjana anu silahkan, tapi ulah lepas tina bacaan Fatihah, ulah lepas daripada sholat, praktek sholat, ulah lepas daripada syahadat. Cacakan manusia geus sarjana S2 S3 tapi Fatihah can bener, tetap ngapundang banting orang tua nalika geus maut siksa anu aya. Naudzubillah min dalik. Geus urang pikeun urang mah teu aya anu manusia sampakeun lian di anu berjuang teh anak urang anu ilmuwan. Sebab jalma mampirang-pirang keur waktu di dunyana loba, pangkatna luhur, nalika haul geus haul acan loba bu, teu diingetkeun pakaina kabrubia ku anakna. Loba jelema capek usahana, ribuh kehidupan dunyana loba, hanya sebatas kalobaan mainna, begitu pindah ka anak geus teu aya anu bermanfaat dunyana. Naudzubillah min dalik. Tapi lamun boga ilmu, Abah Haji Ading ninggalkan ilmu, nekaul teu kudu ngajual pakaya, teu kudu memikirkan pakaya. Nalika keluargana teu mampu, tinggal bersyukur alumni akan memikirkan anak. Insya Allah apabila alumni memikirkan keluarga hanya sifatnya bersyukur kepada alumni atas jasa orang tua. Alhamdulillah. Mantap orang teh kudu yakin kehidupan di alam dunia tadi ninggalkan anak ulah bodoh pak. Ninggalkan anak urang ulah sampaikan ka kudu boga pikir kieu anak urang teh urang bodoh. Naudzubillah anak ulah sampaikan ka bodoh. Keberjuangan urang tampang geus mautna boro-boro anu miskin, boro-boro anu beunghar, boro-boro anu miskin, sanajan anu beunghar pak, sanajan anu beunghar. Nalika eta manusia ninggalkeun anak anu ditinggalkeunana henteu mengenal agama mah anu aya rugi anu aya. Nalika urang ninggalkeun anak moal aya penerus berjuang. Semua khalifah di alam dunia anu membawa kana kebagusan adalah khalifah anu berilmu. Insya Allah geus ilmu ulah sampaikan ka tular taler. Di zaman ayeuna ulah sampaikan ka anti ngaji. Dik sakola silahkan, tapi sakolana kudu bari ngaji. Setuju Pak? Setuju tak? Sakola silakan ayeuna teh sakola mah sebab sakola babawa di cukup mah sakola mah anak kula salapan di sakolakeun SMP tapi ayeuna boga gelap kabehan ge boga ijazah SMA pamana bebarilah meulian bae pala SMP tamat gas hubungan jeung guru SMP bar duit 2 juta dah 2 juta dibatanya kolakeun anak aing nganter sakola mending bayar 2 juta babari aku reda aliyah jana sabar duit ulah nyakolakeun anak itu di Al Ihsan Paneglang tilu tahun nyakolakeun sanawiyah sabulan CF 2 juta sabaraha duit eta anu 3 tahun aing meuli ijazah sanawiyah mudah jasa ge 1 juta 2 juta ge kabayar meunang ijazah sanawiyah sarua bae tampak mangkeun pikeun kagunaanana geus babari. Tapi ulah poho ilmu agama adalah orang memperjuangkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah nalika orang maut maca anak orang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Keur dipandian ku anak dibacakeun tabarok, keur nalika urang ngagojod dibacakeun tabarok senang. Tapi anak urang teu aya bisa ngaji Quran nalika urang maot
paling yang ngadon lewehna doang bapak baik nu bisa ngajiasin acan tah eta urang nu kitu masih pantas lamun ayeuna di daerah belah ditu, tapi lamun di bongkok teu pantas urang bongkok nalika ngagojod maut anakna teu aya bisa maca Quran pantes teu pantes cek ulama urang bongkok sebabna Abah Juhri aya di bongkok, Abah Aning aya di bongkok, Abah Kaping aya di bongkok. Lamun anak nalika urang maut ngagojod teu aya bisa ngajiasin, atuh masyaallah bae hianat teu bisa memperjuangkeun anak urang. Punten kasadayana lain maido lain, tapi orang supaya semangat kehidupan orang, sebab manusia anu termasuk manusia bahagia hanya 4 faktor manusia kebahagiaan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji manusia bahagia termasuk bahagia dunia akhirat adalah nyaeta manusia jaujatuhu solihatan anu boga pamajikanana soleh. Eta jelema nu pamajikan soleh bahagia dunia akhirat. Ai pamajikan soleh pamajikanana anu kaluaran tina ustadah lain jelema pamajikan soleh eta pamajikan soleh anu hatena sieun ka salaki, anu hatena nurut kana salaki, tilok muceng ngomongkeun goreng di salaki, kadang-kadang dicai bani ngomongkeun ka aib salaki, eta mah lain maksud soleh. Ngan mudah-mudahan urang bongkok alhamdulillah ya ciri nama ciri diakui senangna boga salaki soleh disampaikan nikah tahun 60 sampai ayeuna masih nu eta keneh bae, berarti karasan jeung nu eta alhamdulillah geus pangbagusna awewe man istasman almar'atu sholihat awewe anu soleh teh mantasuru inda natriha awewe anu bungah nalika dipandang alhamdulillah. Ayeuna urang geus aki-aki ni awewena ni bungah betan teu Pak lah bunga bae leus teh urang tinggal ngaca doang bunga bae na leun ini alhamdulillah siang geus jadi ini yang ja peot ya atuh urang lagi geus peot ieu mantap. Jadi ibu-ibu kudu misalkan bangga, ibu-ibu sangat disayang ku salakina Pak, ibu-ibu sangat diingat ku suamina Pak. Punten-punten lamun karasa kurang anu geus jadi kolot jadi bapak-bapak lamun di belah ditu di duku gunung lah ulah ulama lain di belah Ciminyak lain di duku gunung aya jelema mantas di kebon mantas ngakebot mantas melak kacang, mantas nyebut kacang, ada temenna sorangan bae pamajikan di imah bae eta anu pangeulan datang kai mah waktu dohor lamun pamajikan eueuh nu ditanyakeun anak tak mana tuh kagak ketik nyaho mana cenah ge eta pedana mah ceuk urang ditu mah ceuk urang guha ngaranna Abah Marnam eta urang jada datang ka imah di mana-mana anu pangheulaan disiar urang mana bae ceng urang datang di pasar datang ka imah eueuh mana pamajikanana hartina datang lempar tani datang ka imah eueuh pamajikanana anu ditanyakeun ka mana masiwa padahal nama nanyakeun ka mana masiain lamun ditanyakan deuk naon nanyaan deuk naon tapi hayang be nanya akur eta akur kitu kan padahal mah deuk naon ngananyakeun doang ka mana masia pedah tadina urang mata simpang mantas ngaji kiai mantas ngaji datang ka imah eueuh aya anak nu sapihan ngana ditanyakeun kopi ka mana imah ka mana ceng padahal mah mobil rengkas setan aja di jaga daya kadeh gede imah tetep bae kumaha ngana hayang nanya-nanyakeun doang kitu nanyakeun ka mana emah tah geus anu jelema anu soleh sangat kebahagiaan manusia. Anu kadua manusia anu bahagia adalah manusia anu auladuhu abroron anu ngagaduhan putrana para bagus-bagus putrana anu nurut-nurut balalager tah itu termasuk syarat bahagia di dunia akhirat. Maka di zaman ayeuna apa hapunten bisa hapunten seueur manusia anu jadi korban kubeda anak bener tah henteu seueur manusia anu jadi korban kubeda anak bener indungna bager bapana bager tapi anakna dihuru maling motor urang belah ditu loh indungna bager anakna bager tapi anak indungna bager bapana bager tapi anakna jadi narkoba itunya jadi narkoba jadi pengedar narkoba ditewak itu termasuk abroh. Sebabna ayeuna sing kade diumumkeun pada MUI Kabupaten Lebak MUI di pusat kade ayeuna merajalela narkoba lain sahanya narkoba dibikin jelema preman tapi narkoba geus loba penada narkoba anu menyelusup ka sakolahan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ieu mah ge kumaha zaman ayeuna dina berita
Ayo narkoba asup ke sekolahan mah tadekeun dipiralkeun aya eta mah aya di Tasikmalaya aya di Jawa aya kiai ngabogohan santrina laju dipiralkeun bae ustad ngabogohan santri cenah kitu bener eta bener teu laku salah kiai mah karek salah kitu bae kita nyawa isai deui kiai buku pemajikan boga aya santri bagus bogoh ka santrina deui negeri ajar hor diasupkeun ka kamar boloon jasa deui nya gitu. Tapi lamun diuji kurang nu itu mah tara dipiralkeun anu eta mah anu di sekolahan loba narkoba penadah narkoba penjual narkoba tapi kiai masalah saeutik laju dipiralkeun bae viral jelema embung bae ngalajilah tayang amat ngaji cok ibu-ibu cok awewena ya aya ge ustadna ge ngabogohan santri tuh teh hampeun ngaji lagi tuh dae apakah itu menjadi nyasarkeun tah tina dituna ibu urang teh yuk karena syaratna bahagia manusia nyaeta tadi auladuhu abroron boga anak orang bagus yuk anak orang usahkeun mudah-mudahan ulah sampekeun di zaman ayeuna urang syaratna nganukur jan anakna hiji anaknya eta culanmor anu kadua ulah sampekeun ka anakna nyaeta pengedar narkoba atawa nyaeta penikmat narkoba naudzubillah min dalik aya di Bongkok kira-kira ieu pengedar narkoba aya moal di Bongkok mah sebabna nu mantap di Bongkok mah kabeh ge barongkok bae kabeh di Bongkok moal aya narkoba ya tapi kebelah ditu Pak punten-punten daerah Ciminyak kebelah ditu loba geus beunang kieu beunang kitu horeng aya deui bae kakara teh mah di penjara geus menang 5 poe mah ngedarkeun deui loba naudzubillah min dalik tapi awas himatan di Bongkok anu kabelah dituna nyaeta perumahan kade itu bakal menjadi tantangan kepada pemuda ayeuna akan menjadi tantangan pemuda-pemuda santri-santri anu ayeuna bakal menjadi lawan santri-santri anu ayeuna bakal menjadi keperjuangan bagi perjuangan amat Islam subhanul yaum rijalul go pemuda-pemuda di zaman ayeuna santri-santri anu zaman ayeuna akan menjadi bentengan mana anu kirana ngaruksakan umat Islam setuju santri setuju itu harapan tuh nu dibelah ditunya di Majah pan itu perumahan sabaraha ribu itu perumahan. Nah, itu bakal menjadi hambatan. Tapi sekalipun iman, sekalipun ilmu, najan ayana di jero batok aya kalapa dicampur jeung cai 10 liter, geus campur 10 liter dibebek digolakeun tetap sekalipun kalapana minyak jadi minyak insyaallah. Geus santri mah semakin loba lawan, semakin loba duit, yakin. Bener teh, Pak? Nya, bener teh. Hade awas, santri semakin loba lawan, semakin loba duit. Ulah santri semakin loba lawan, semakin ngahandapan. Becek engkena mehna hidup beban. Gitu. Geus. Haji Ahmad Rifai datang ka dieu pikeun menyemangat. Yuk santri urang berjuang sangkan Islam manusia teu aya anu mulia sebab pikeun bakal urang adalah Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener apa bener? Yuk ulah kapalang santri subhanul yaum rijalul god. Pemuda-pemuda ayeuna akan menjadi pemimpin tapi awas pikeun pemuda ayeuna siap ilmu dan siap ketahanan iman dan Islam siap urang pikeun pembimbingan kepada Rasul siap pembimbingan kepada alim ulama siap pembimbingan kepada aulia insyaallah geus berjalan di mana di Majah ge simkuring kenal jeung Ujang Fatur Rahman geus kenal di belah Majah sadayana di belah dia kenal insyaallah minta satu-satuna perjuangan minta satu-satuna pelindungan lewat ziarah kepada aulia Allah Subhanahu wa taala nyata menjalankan silaturahmi lewat bacaan manaqib aya kan bener teu bener nah itu geus mungkin santri-santri dia itu gelaran undang-undang geus diberatkeun bener sebagai MUI di kalangan kanyamatan harus memperhatikan nasib para masyarakatna harus memperhatikan akidah masyarakatna kadang-kadang masyarakat anu ngajayakeun ritual tapi akhirna membubarkan karena akidah dirina tah itu MUI anu menjadi gagasan keur pikeun menyelidiki lamun aya jalma anu dilun mudilun mangka eta kiai ulah cicingeun geura bisi nyang makna ka anak urang. Nah anu kedua itu auladuhu abroron anak-anak anu bagus di mana moal bagus sadatangna bagus tapi bagusna kudu diperjuang
diperjuangkan. Lamun para rasul bagusna geus tina roh kumalna kene diberi ku Allah. Rasul mah tanpa aya perjuangan manusia ikhtiar secara langsung ditunjuk menjadi rasul. Ilmuna diberi, mukjizatna diberi, itu rasul. Tapi berjuangna para aulia kudu make berjuang make kasab. Komo urang bongkok mah pabudana rajin bari lieur gaya ngamodalan anak urang ayeuna aya ngamasakeun anak pacuk ulah mah lieur mah ayeuna. Kira-kira urang bongkok lieur henteu aya ngajikeun anak lieur teu? Cek can dibejakeun. Nyakolakeun anak lieur tah henteu? Neuk ngajikeun anak neuk kumaha teu liurna. Kadang-kadang zaman ayeuna di zaman santen daek mah santen saboga HP. Bener. HP anu dibaheulakeun. Geus masantrena daek masantren asal meuli motor. Daek sakola asal meuli motor, geus meuli motor na meunang meulikeun bapak ban betus, ti bapak bensina, ti bapak kolaherna, ti bapak segala ti bapak kabeh. Maka anak nu kitu tilu hayo pegang bapak sia. Da itu nya. Itu kumaha bijeu lieur. Ayeuna geus ajeuna mah jadi bapak mah tugasna lieur-lieur ajeuna namanya nu penting urang menyelidiki anak urang sangkan berhasil dijujurkeun ngalaksanakeun ilmu agama pikeun pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun menambah umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk ibu bapak urang sadayana lamun gaduh putra teu aya anu tertinggal ku urang nalika maut paling utama, teu aya anu tertinggal nalika urang maut anu paling bahagia melainkan manusia anu ninggalkeun anak anu soleh insya Allah. Kedua, anu katilu manusia kena kebahagiaan adalah manusia anu boga rizkina di lemur sorangan. Itu anu boga rizkina di lemur sorangan. Naon dahar menang tani di sorangan menang atana pengen syukur naik ka maja lembang ka tanah bang balik deui ka dieu. Rek kata nama dibanding jalema anu boga rezeki boga rezeki kudu ka Malaysia balik ke Malaysia nyen gedong urus dari gedong ngosian ada mang ke Malaysia teu nyaho koreng pamajikan nama dia mah dimuing batu rumah tangga. Naudzubillah min. Naon ngaranna anu kitu? Naon ngaranna anu kitu? Loba ayeuna nu terjadi, loba ayeuna di zaman ayeuna nu terjadi lalaki mah kasab ka dieu ka ditu. Nyian toyang jungin asupan orang datang ka imah pamajikan jadikeun ieu jeung batur. Naudzubillah min. Terus lain pamajikan bae kadang-kadang bapak-bapana kayak gitu pamajikan mangiriman me horeng bapana manganjang bae di kawin deh. Aya nu kitu aya lalaki licik. Lalaki licik mah nama hayang ngagoreng lauk po gaji na anggar po gaji na licik na gitu laju nama licik geus teh nyai malalaki ya cenah teh tapi siap berboga jasa terbikeun anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus rezeki anu ku urang dianugerahkeun, rezeki ku urang anu dirasa ayeuna ulah nu loba jeung saeutik tapi rezeki antara manfaat yang henteu. Apabila rezeki daek dipake ibadah, apabila rezeki urang daek pake neangan ilmu, rezeki urang nalika kurang dipakena daek ngajalankeun urang ka majelis taklim berangkat, mangka itu rezeki alhamdulillah anu bakal mamangpaatkeun ka urang dunia akhir. Tapi kadang jalma loba rezekina lain bikin ngabahagiakeun tapi rezeki keur pikeun nyelakakeun. Na kumaha lamun manggil pongdut, lamun manggil jaipongan kun masakat mah teu kapanggil, begitu kudu boga duit kapanggil. Sedangkeun eta kamanggil kitu kun dunyana, maka dunya dipake hianat terhadap dirina, lain dunya keur pikeun bermanfaat tapi dunya keur pikeun nyiksa ka dirina. Boro-boro nalika maut keur hirup keneh kadang-kadang geus terlingkung ku eta dunya urang.